Bagea syatekah awak marane datang ka dieu. Yo, kompak. Itu bagus memperlihatkan persatuan dan kesatuan negara. Jangan sampai pudar yo. Jadi we digetok. Sok ngomong deui. Moal yo. Wawalan anu kenya Dua wulan ti kotok si Aji guaing. cuman ngagana. Yo, jahat. Si eta Yahudi. Naon? Aji sia. Menikah bina-bina teuing sia teh. Nya we. Mana ngomongkeun naon teh? Ngomongkeun politik. Iya teh dunungan, hargaan. Oh. Enak dulungan. Si Aji ka itu. Bau naon ieu? Bau sia Aji. Bau sia. Oh, maneh hitut. Si Aji BJ teh seorang ngomong hitut teh sia teh. Mun karep wae. beja itu teh. Alah, pusing. Keun antep. Usia sabar. Untung aya sabar di alam dunia aing. Lamun sabar geus cilaka. Aya pikir saeunaon ieu teh Gusti? Yo, aya pikir saeunaon? Bejakeun ka abdi cumbona naon rupa hate kasalira kadek. Era kudu nunggu. Bisa ngejedog. Bisa yo. Maka bagi tarik dicarekan. Bina-bina teuing. Kumaha belum pegat Ngejedog bae. Yo, kasar banget. Gede. Siap yo. Jadi dicarekan. Sae dunungan dakwahna. Leres pisan katampi ku abdi. Aduh jo katampina. Eta teh wana nu akrobu ilaihi min habil warid. Eta Naon hartina? Urat beheung jeung beheungna masih kene aya antara tapi urang jeung anjeunna mah teu aya antara deui. Parantos ngageblek leres Gusti. Naon sia jo ngadali we teh. Denge teuing budak Gusti. Dengekeun dunungan sakitu islamina. Dengekeun maneh teh. Piconteun urang teu salah ngadudungan. Leres Bapak. Ampun. Impun naon? Aji ganeng si teh. Hah, ganeng. Oh, bandeng. Sae kayak orang milarian paisna Gusti ah. Geus antepkeun geus antepkeun. Tong dibawa deui sok. Sae Gusti. Yo aya naon bajak. Ganeng sia. teu nanti ganengan. Ye. Cacak dicarek perunungan ge. Wawalan ti muning Gusti tu mah jelema kitu mah. Kieu ieu salarea. Pangna dihaturanan linggih dongkap ka dieu teh saperkara sono. Kaduana ti eta teh nyaeta aya hal-hal anu kedah dipadungdengkeun. Wah, leres Gusti. Kalah leres. Sadaya puji keagungan Allah. Setiap sadaya puji berarti sadaya teh pujian unggul. Utek tongo walang taga rong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna pujian unggul. Leres. Nya leres puji kodim ala kodim. Puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Wah. Aduh Syahwan Gusti ah. Kajerot terus lek. Sia teh kedula aja kah. Pusing teh sia teh. Gunungan can ngomong itu iya jo sia we ngocoblak. Be aku sorangan si eta. Riweuh. Ampun. Gunungan teh beralas ngobrol. Tapi ka eueuh syahijieun. Eta kubalik deui. Norojone oleh. Nama neleng. Syakirana teu ngarti mah tong umak-amak. Nanyakeun. Wah, anjing. Maneh mah kitu taloba aral hirup teh. Tah di dieu we. Paingan imah ngontrak wae si teh.
Selai pindah ke Eta mah kitu wae, eta mah yo bener yo. Si eta mah pika geuleun, pika ejeun. Dong dicarekan. Babaturan abdi teh. Yuk. Aduh bela gitu. Bela kabaturan. Maneh halus bahasa. Oh, di bahasa. Bahasa Arabna halus ngarana pakaian maneh jiga reungit pisan duh ampun. Si ajeng. Ongko muji gitu. Geus atuh na teh meuni. Eta ku saruana. Geus bae antep lah nu budak mantep geus. Nu budak mantep. Teres suci. Kumaha teh Gusti? Sorangan gitu. Kieu ieu teh. Pangna datangna maraneh ka dieu teh saperkara teh nyaeta urang teh kadatangan putra mahkota Raden Gatot Kaca ti Nagara Amarta. Oh. Nembe teh dunungan putrana dunungan. Heeh. Walah meuni gagah jiga uing. Nah, sia kumaha sakitu goleng patutna sia mah. Goreng patut, Bang. Itu hayang we gagah jiga dunungan aing Juragan Gatot Kaca. Heeh. Alus gedutna ngigalna. Nya. Teras kumaha tah? Kahiji dunungan urang putra mahkota teh urang papak rek niang nyaeta ngajugjug kolotna eyangna. Oh jae kahijina. Kaduana menta supaya maraneh kabeh di mana geus ngajajab dunungan ieu teh Gatot Kaca teh nyaeta rek menta tulung ka salarea wireh Gatot Kaca teh boga adi kapi adi anu ngaran Abimanyu. Ai Abimanyu rek kawin ka anu ngaran Dewi Siti Sonari. Bisa na kawin ka Dewi Siti Sonari teh nyaeta syaratna teh kudu neangan pangapit awewe, pangapit panganten tapi syaratna teh awewe kembar. Anu kembar, kemaran. Oh, jadi tah wayahna teangan euy. Cuk-curug ka kampung papai ka padesaan. Heh? Teangan isi anu kembar. Keun bae monyong, bae teh naon? Teu naon? Aya beureun saha tah? Cik. Aya itu ge enang jeung sona aya ge. Nya. Kitu. Gelis jika tempe. Oh gitu mah ulah atuh. Nyerep Gusti nyerep. Do nyerep. Nuhun katampi eta dakwah kuat ka kitu. Tauhid pisan. Nyerep di sisi mah di brum. Bulan. Syukran. Aduh, Sia teh ka mana karep yo aing teh ngomong teu naon yo syukron yo. Syukron banget yo. Tos. Can waktosna adan antos. Oke, pamitos adan asyar. Ku abi diwatosan. Tok adan ayeuna. Apa waktu? Aya waktuna. Bisa anu ngobrol. Rame we duaan abong jelema gelo duaan lagi. Heeh. Da kitu kahartos Gusti. Heeh. Sok ayeuna mah cuk-curug we kabehanana. Omat kabehanana. Ai Gusti kasah kedah diaping heeh nepi ka tapal wates we ai ka itu nama seseranganan we cenah. Oh, sae mangga Gusti. Hayo urang pada euy. Sae mangga. Hey. Naon aji jauh nangkep sih teh. Do nangkep tuh. Teu sangka dunungan urang rek ngaumrohkeun urang. Tah ku baculi. Aya ku bagja tah teh ayeuna sok sia teh buuk ulah nepi ka cawigwi kitu. Cukur. Heh? Dicukur ke Cukur buuk. matangna. Keun bae uing di mana syukur nama uing keun bae bakal jadi pendakwahna. Nya. Ai sia teh nyambung aji. Ieu teh neangan pangapit awewe kembar deur kana umroh. 2 sasi deui cenah. Tah ti ayeuna sok paspor
racuk jeung sajabana nyaeta urang teh siapkeun Packing Persyarat packing prepare hah ulah poho kain ihram masya we ihram sanes dina siratal mustaqim ihram aduh anjing nepi ka kitu kajengkel kitu sawios abdi di mana mangsana ke syukuran bade umroh teh sawios tah nu dakwahna masya we masya teu kudu rame dakwah mah nu penting mah nyerep mek kaharti ya penting mah ya anjing meni pede pisan anjing dakwah di teh sagala rupa oge kudu kahlin lamun teu dibikeun kahlin da tunggu karuksakanana blegung teu kudu make sound teu kapake sound di dieu mah karena semahana ai sorat teu kaluar ceuli sia popek goblok mepek teu sia mahal soalnya 1000 wattna teh 1 juta geura sok pikir tapi sora eueuhan naripu jelema ieu mah sorat teh keluar kitu celina teu damang keun ku abdi lah pokona mah di dakwahan panggungna mah lah 5 meter ge cekap gantungan we cing seueur coba masya we masya wah tulira teuing 20 jam mah saja mah cekap nu penting mah padat singkat jelas kaharti nyerep sajam saparapat oge meuje aduh cenah maneh hayang bodorkeun bae ngabodor gampang lah nya stand up comedy gampang sebenarnya komedi mah kadieu we stand up comedy mah kieu we atuh stand up comedy mah heureuyan kitu mah kos kieu we atuh kumaha hayam rintit nonggeng ka langit bere tarucingan bere tarucing mah bakal saeuri geura hayam rintit nonggeng ka langit naon cing cik naon ganas ganas lah lain atuh si teh naon jauh-jauh ke ambulans si teh hayam rintit nonggeng ka langit nyata ganas nya tong seuri kalem we biasa saha nu seuri anjing balem kieu oge nu seuri uhna nya aing mah heureuna ge hakikat seuri nepi ka bawa ka imah geura saw masya we anjing lieur ringakeun ka itu rek ka mana ini anjing walah nek bere DP ka abdi duh beres macam gedek pada DP nya tuh bisi maneh rek nawar ngaji ka abdi sok mangga buah gelo sia mah buah gelo oh jang Februari mah keresan masih kene kosong padat kene mah di kaping sabaraha kosong nata ai Februari mah rada padat manggalah bere kaping sabaraha kitu naon abi mah pokok padat di kaping hiji dugi ka kaping 28 mah masih kene kosong mangga lain padat sia mah nying teu payu setan wah rek ngadepean ongkoh euy beres rabulna kedapean wayahna engke urang ngaos maneh mukodimah heueuh tuh jeung mukodimah gitu yo mangga teuing yo hebat si eta kori pisan naonna bagja pisan aya bahan beungar ieu aing ieu loba ngaos ieu mah aya bahan nyandung aing duh beres ya eta cita-cita is goreng gitu naon guru lain si eta rame sorangan hirup teh paciweuh sorangan nu nabeuhan nabehan eueuh itu ieu jo digede-gede kitu parusing teh kudu digede-gede eta le teuing koroyong urang mah ningali atuh kunaon jelema teh ulah tunggu satang dirumpak eta mau jalan udang Allah naon tuh halo bro kunaon sia teh aduh sore aing keur ngeplay demi Allah aing mah ngeplay oh ya aduh marokana di mana maneh bojok bos
mojok bojarkeun biasa mojok lah anak muda bener kebo malam naon keur naonan keur naonan ngahaneutan bos ngahaneutan kumaha maksudna si duru ieu teh si duru si deang anjay 2020 aya kene bahasa si duru tinggalin purba bos tinggalin zaman nah kumahanya aduh ampun ieu sia teh nginum nginum yo ibro kades ya goblok sia nginum jurig yang syarakeun batur ngagorengkeun lemur batur sia nyontohan teu bener teh kurang ajar nyontohan teu hade ka batur sia mun minum kitu ngarusak generasi penerus goblok sia teh nyaho aing jeger karoya aduh gelo terus lamun antum jeger karoya aing kudu bilang uwow gitu eueuh bos eueuh harus eta mah orai kawat macok nu gelo artina sowat gitu loh bener deh najan ente jangkung gede moal ditarajian anjing neulah kalem tengana aing bos lah rehe yeuh tong cem-macem ku aing lain kuna naon bleguk doraka naon eta nginum dihakan doraka ku aing lah aduh astagfirullahaladzim kabina-bina teuing sia teh ecing lah kumaha aing lah pokona mabok aing urusan aing tong pipiluan karena urusan aing bisi dibatak aing teh di botol meureun bener bos rasana teh nyokot bata bos aing rasana keur nyekel bata yeuh dengekeun ku maneh naon bos aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun dar nyekek botol kitu doraka nyaho bos nah geuning aing nyaho mah beuti lakonan sia teh nyaho bos lah benar teu salah ku nagara dilarang ku agama diharamkeun bener ngandarasaan aing mabok teh ukur pribadieun sorangan bos pribadieun panyakit kasiar ku sorangan leheung aing mah mabok teh aya cukang lantaranana minuman keras bener aya nu leuwih parah tibatan aing bos naon anu mabok tanpa minuman nah aya kitu mabok tanpa minuman aya mabok naon mabok kakawasan mabok kadudukan mabok kapangkatan jelema anu mabok kadudukan kakawasan jeung kapangkatan teu saeutik rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos dengdek negara teh hancur naon ngaler tong dikeprokan lah dari Japati aing malah ngadukung batur mengadukung bleguk teu butuh dukungan lamun saweran butuh bos apan geus di Bapak Ridwan Taraju bieu sia teh nyecep geus mana jang aing mane mencan cilaka anjir cilaka gitu bos lah ulah doraka anger moal karasa ku sia bos nah kunaon kitu dengekeun ku sia bos ayeuna urang nyekek botol kieu baheula mah aing mah tanya nyekek bos aing mah kieu baheula mah salat lain ku dreum bos sia mah parah atuh leheung urang mah kieu teh naon cing naon aya sebab akibat bos kikian teh kunaon putus bos putus galau aing jeung kabogoh bos cerai aing putus jeung kabogoh pirage kitu sia teh ngarusak awak nepi ka nyerusak awak naon pirage putus make jeung mabok anjay naon hampang kitu eta nyebut pira bos naon maneh mah teu ngarti bos aing mah teu ngarti ka jelema nu rareueuh bos
ya dengekeun ku bos moal karasa ku si bos kapeueur hate abdi bos Penyerian pribadi perih bos tak bayangkeun ku si bos 5 tahun bobogohan di poe Senin nepi ka poe Jumaah diantarkeun ka pabrik diantar jemput poe Sabtu jeung Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang pimitohaeun kalau eta mah beneran 5 tahun lilana bos 2 tahun eta dilana tapi minggu kamari aing kasapak di imah tatangga aya janur kuning ditempo ku aing ka bogoh aing dikawin tatangga bos bare bos bare palingan tadi kitu mah bener tuh nyeri bos nyeri frustasi oman tuh nya mana nyaho nyeri bos nyesek frustasi nyelak bos pasti ada jelek perih bos khawatir sabar khawatir sabar 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 mau ngardi bos nyaho ya dina hate aya sabar anggar panas bos demi Allah hayang maean bos sabar cokotik mah dah sabar aja gitu teh aduh cacing balah kumaha aing lah lain kitu carana sia teh naon lamun maneh aya kasusah kapeurih moal bisa moal beres ku mabok-mabokan nya cenah leungit pas mabok kerkayaan mabok mah tapi di mana cager tina mabok atawa siuman maneh bakal inget deui bakal eling deui karena eta masalah kahiji kaduana maneh bakal leuwih rusak eta awak tuh ngageringan dari pribadi matak naon pasrah kanu kawasa meureun mana kitu oge lain jodoh maneh sok emut ku maneh di mana dikawin ku maneh tuluy eta awewe teh nyelengor nyeleweng mending ayeuna keur can boga turunan keur can jadi matak naon ayeuna mah sok itikaf itikaf teh cicing di masjid kagok bos itikaf mah sakalian we domba kap bos kumaha sia we lieur cing lah kumaha aing lah buka heula bos naon eta teh naon intisari telepal bos anggur merah topi miring segan topi miring kampungan bos arak Jack Daniel anjir mah teuing bos cipas atuh cipas teu bos vodka apa vodka mamun podol mah nya bos ye jaji naon atuh eta naon ya marimas bos manya mabok ku marimas marimas nama biasa oplosanana nu luar biasa oplos kunaon oplos jeung cikiih nini bos pahang demi Allah ampun buka heula bos abdi hasyak atuh tingali bos ngabudak kieu bos mana henteu oge cari tanah anjing atuh teh dukung atuh tengah dukung anjing poho dukung sia bisi di helm ku aing di botol di botol balik sia bukan dik kurang ya anjir dulu ngabudah mana bos mabok anjir mabok sia mah kok sia bieu aya teu eueuh mabok sia mah mabok ulah gaul jeung jelema mabok doraka teh si anjing sidik sia nu mabok mah neubeukeun ka aing aduh ampun meuni kabina-bina teuing aing boga babaturan udah alecreug yo si yoyo tuh kada si anjing alim yo kageuleuheun da si eta tah ayo batur saya Gusti Mangga desa Kalide raheut hate indungna tangtos lah tapi raheut teh lain diraheutan da sidik ieu mah anu karasana kudu jadi anak kitu buktina laras kula yakin pangkat sok sanajan pangkat pangluhurna geuning teu bisa ngarumpak kodrat irodat pangeran tah eta kula irodat sakumaha
Buki yakin we setiap di luhur langit teh tangtu aya langit. Aya langit deui atuh. Ada sidik lanceuk kaula teh ratu. Laras Kawasa dina ngajalankeun hukumna. tah eta Tapi lamun ninggang kana kahayangna, yakin kabehna kudu dicumponan. laras. Tapi sok sanajan nitah kanu jadi anak, tapi ai anakna mugen. Nah, tah eta. Eueuh, ratu teh geuning. Teu bisa kumaha. Tapi da mungguh ka anak mah kitu kuduna Tanya ka yakin. asih maklan. Hei sejumlah pasukan Kot Puta Hangkot Puta. Ya kumpul saudara. Ngahaturkeun sembah pangabaktos. Heug diterima. Aya naon Gusti? Kecalukan heula batur-batur kita kumpul gitu. Saya mangga Menyisiran ai maneh kunaon eta buuk-buuk nepi ka cawig-wig gitu he? nepuku jurusan itu. Nembe beres pasya jeung Bun Bojo. Nah make jeung paseawan. Nah make pasya. Abdi kepanggih weaan jeung Randa Gusti. Nah, syate. Paingan buru kusun wae datang. Disiar we piomongan teh. Silatip atuh. Rumaos abdi teh keur kaayaan Begermino ieu teh. Itu Gusti calukan batur-batur. Ayeuna sae mangga. Sageurakeun ke jeung. Punten ka panggaran sok. Pan ka jalan. Ya. Walah. Hei batur-batur sarembur. Naon seuri? Awehan kuat ka kitu deuleu. Suanten eueuh. Beureun nembrak kana tembok sara aing mental di ka tukang aya gunung. Balik deui. Balik deui. Baraya sadesa. Aya kitu aing teh. Pemilih sakompeng. Aya naon balik? Ai sugan aing aweuhan. Ari taeun. Nayaga hayang sangu goreng. Anjing Oke deh. sakedeung. Lapar. Yap ka dieu euy. Bangga. Solale wae. Sakali deui paus tadayu. Sakit we. Tos kelinci. Ngahaturkeun sembah pangabaktos. Heeh diterima. Aya naon? Ke diuk kala. Atuh sawios ayeuna. Lain. Maksud teh ameh kumpul sarea. Ameh kaula teu ngomong dua kali. Sawios wakilan we ku kaula ke dijaprikeun nu sanes. Geus diuk. Atuh lila deui panginten. Sabar kulan, sabar saya mangga. Cager maneh. Sehat ai maneh. Hanya kitu teh we uing. Kunaon maneh teh tebuk? Dijenggut ku pamajikan. Pasya wae pangna dijenggut teh kapanggih bobogohan deui jeung lain. Cukur. Kata cukur dong. Sia mah matak naon heuk botakan atuh. Jadi eueuh pun tangan pamajikan teh moal bisa dijenggut. Diuk mana diuk? Diuk siapa? Wah ya jambakeun. Aya Kennedy beres. Yo. Ngahaturkeun sembah pangabaktos yo. Diterima. Aya naon geura bala kakak abdi yo. Diuk. Siap yo. Yo teman-teman apa kabarnya? Apa kabar baik hari ini? Geus dahar atawa acan? Lamun acan urang bareng jeung abdi akang saha ngaranna?
Ima akan kontrakan ada lain namun kontrakan sabara cicilanana gera bebeja ai akan boga motor cicilanna sabara hayo yo aneh anjing meuni kepo si teh kana urusan batur teh murah mah jempe sampai pilu urusan batur emangna sia teh tukang sensus heeh puas goblok yo jangan marah-marah kita mah berteman saja yo panjangkan silaturahmi jangan sampai pegat aneh anjing tinggal ku aing sia pika geuleuheun dengan lembur batur sia teh yo ganeng siap yo galak yo galak teuing geus yo siap yo ngahaturkeun sembah pangabaktos diterima sama keserupan mengenai lain diterima maksudnya kumaha ye ya aji aya wae jelema budeg eta ku aya wae jelema budak rombongan aya wae ini gua rombongan aya nu budak diterima lain diterima oh syumuhun naon cenah ongko syumuhun jaji diterima bleguk diterima wah naon anu kadenge rodo ayeuna mah tadi hujan teh bener jiga nu nyicikeun ti luhur ayeuna mah dikersakeun halodo heueuh nyaho aing oge kan nyaho mohon nu mawi panas oge jigana teh bade hujan deui kumaha kadengena oleh ai sia kumaha goblok deng ceuli teh kumaha ceuli teh beres ya nah jo beres bade masihan komisi sabaraha kabdi siap abdi gak siap Jis kalau gitu ai perkawis kana artos mah eta mah setiap jelema oge priyogi sabab jelema hirup mah butuh artos butuh duit hirup mah tuh salapi duiteun di bank naon lain masalah duit wah atuh jauh eta mah digeronggong ayana make jeung bank aduh ampun ulah sok kitu upami bade bisnis upami mual bebeja ka abdi ieu teh aya naon sia diuk ajik sia diuk oh mohon upami parantos ageng eta gurame ku abdi diala dipasikeun ka salira peryogi sabaraha kilo lain masyarakat gurame wah atuh sakinta mah beak atuh abdi beakeun we ku salira yo jelema budak banget yo anu rat anu komat eta teh naon teh kada nu komat di masjid mana si aji komat pajarkeun teh naon anu kadengerna gede teh geus aya pikerjaeun naon ieu teh diuk siana lan diuk oh muhun naon jobo peryogi sabaraha kilo sok naon Asia guramena anu sakilo 2 lah cekap nya sakilo 2 cekap kange paisieun lain gurame blegug sia oh dibakar mangga teu nyambung anjing sia teh teu nyambung wah atuh aing ngebakar impun mah kagok atuh impun marolong urang ulah sok kitu gurame nu rada ageng anu sakilo 2 minimal teh minimal kudu lepaskeun deui si aji nepi ka pusing teh pusing wah maneh mah naon make areng
sia kumaha make jeung meuleuh sia teh make payung moal ge alah sia mah moal ngeunah ka kahangit nya hangit tuh nya gustinya tuh cek gusti ge nya cenah teu ngomong goblok sia teh teu ngomong sumuhun areng sok ka mana karep wae sia teh nya gustinya mohon Gusti beres suci lah pokoknya mah naon itu sudah ramai serangan si Ajing pada paciwu serangan antap saya mah kitu jaramana tanggap kanya hayang nyaho hayangnya nepi ka kumaha sia ta diuk sia diuk lan diuk muhun minggon payun aduh ampun ada Ajing Deok naon kok geudeuk naon ka naon aja jeung leungeuh ka aing sia teh jebledug na teka tempo ieu kopeah tengah hargaan teu era ku Ustaz Ayub naon make jeung ngajak merkosa ka aing naon teu nyamung Ajing ulah ulap doraka merkosa ai hayang mah kawin Gusti merkosa Gusti geura tuh bener laknat Gusti oge nah saha nu ngajak merkosa saha nu ngajak merkosa waduh di kebun bawang cenah wah sia mah kabina-bina teuing tekenging merkosa lamun hayang mah kawin kumaneh abeh halal naon margina ya dengekeun ku maneh kahiji maneh ngarusak kehormatan batur indung bapana jadi goreng lembur maneh ka bawa goreng bakal semar atuh matak naon heuh kawin aduh si Ajing lain merkosa la ilaha illallah sanajan merkosa nini oge sarua komo nini ya Ajing kalah ka seuri si Ajing miti aral pusing tah di dieu tah deketan kaum ulama dengan deketan pangaresa Bapak Ustaz Ibu Ustazah ameh urang teh nyaeta jauh tina maksiat eta mecaang pikiran maneh teh nepi ka tog moal kitu nyebatkeun merkosa teu kenging ulah hayang mah kawin tah di dieu maneh deketkeun kana agama cing rinik-rinik ulik harti cing harti ngawicik diri lamun nya akan haraga cing apa dasar agama tobat ya sing boga tuh kaiman tong sedih kalem sahat aing teh sedih goblok saha tong sedih tak kitu sesali tak kitu geuwat tobatan ti ayeuna ibadah anu pangsaena teh nyaeta sok andeukeun unggal poe nyaeta salat 5 waktu salat teh itu lila di sawaktuna teh tuh salat 5 waktu hiji-hijina salat hiji salat subuh 2 salat lohor 3 salat asar 4 salat maghrib 5 salat isya beres apa nyaho ish 5 tah adan guludug Ajing sumuhun 5 tak iya tes waktu dan isya yuk si Haji kepada karep wae teh goblok cik abdi bade naros ka hidep ai salat subuh sabaraha rakaat 2 jauh-jauh teuing 2 apaan bete 2 salah 2 ulah dileuwihan menya ya salat 3 saparapat teh aduh si Ajing nepi ka para-para teuing ulah di langkungan ulah di kirangan tetep 2 lohor coba lohor 4 wah jauh teuing atuh 4 si Ajing asar sama asar 17 tah
bener tadi tegening akur maneh berarti ketempo dieun maneh mah osok salat asar nganu ngati maneh nyaho beting asar teh opat bio bener ya 17 opat kadengin si Aji Kemana dengan leres kena antep maghrib opat opat salah atuh hiji make jeung genep 3 aing nyebut opat kagak ada genep si Aji teuing kumaha disik nu kitu hari Isya 20 bener tak geuning apa maneh teh sok sok pake Kereuyeun ganti ayeuna subuh salohor asar maghrib isya sok pake tapi ra 5 waktu naon ame jadi pangenyed kana hate nya bener heeh nyaho hash pangenyed sanes pangentod Aji cenah kemakarep wae wah jorang wae sia mah masih we Allahu Akbar sia budak majik yo jelema budak para teuing yo naon si teh mulung teu sangka si eta adana alus ajik makarep wae si datu alus jigana kori jigana teh geus yo bade geus bade geus bade age bade ganeng yo bade jempe tong melong wayo ganeng ajik bisa dilakban bibir deh sih yo ampun yo ganeng guys tong dicarek sete halus adana halus si Aji parah sih sama gus